kami kolten keimanan abdi sadaya nanging imah penginten buktosna alam gaib sareng alam dohiriyah nyuhunkeun kenang-kenanganna ti Pak Haji peta di dieu upami aya mah upami teu aya mah pios abdi teu aya sama anak-anak di dieu apunten kasuhun. Sejarah anu tadi dicaroskeun ku sesepuh di dieu laras eta teh sajarahna. Pak Haji abdi langsung deui ya. Tos Pak Haji teh pangitan anu disebatkeun namina sesepuh abdi pangitan itu sepuh sadayana di Kampung Nyoplong. Pak Haji perkosa. Mohon eyang Eyang perkosa. Rasan aya wujud meong ieu. ayam belang. Pangitan masih kena ingan-ingan. Alhamdulillah. Biasa tepatnya. Tak ayeuna pangitan dina waktu ieu abdi nyukeun kenang-kenangan da sejarah mantos kaungkap. Pangitan tak ayeuna nyukeun atuh kenang-kenanganna ti Pak Haji di dieu. Wios teh kada aya anu penting pabuktosan hungkul. Esa anjeun nyokotna. Insyaallah mudah-mudahan. Todokeun ku kaula tempat. Mangga. Ulah dinurupi lah Pak Haji nyarakna. Ngau cai. Atuh ku kitu panginten hapunten anu kasuhun Pak Haji hatur nuhun kana penyambutanana abdi ieu saperkaca ulah dugi ka janten penuh insyaallah panginten mudah-mudahan ieu teh ngajantenkeun hikmah kanggo abdi sadayana kanggo ngurus jeung mumule kana ieu patempatan anu sakitu sanes sakral insyaallah panginten ieu teh leres ieu teh disebutkeun cikahuripan. Tah cing abdi nyuhunkeun naon wae panginten dina ieu waktu teh nyuhunkeun aya panginten saparina kalawan izin Allah panginten ieu aya khasiat dina ieu cai teh kumaha nyuhunkeun Lemon dipake penuh ieu bisa cenah mangkat. Bisa pake ubar. Rawatin balik memulai keluar anjeun. Amin insyaallah. Mula di kotoran. Barala mana Pak Haji nya tah gitu nanya. Amin insyaallah mudah-mudahan amanah ieu tiasa didugikeun panginten aya nama ieu di Hulu Cai abdi insyaallah panginten upami aya kenang-kenangan Pak Haji Aya mustika tadinya. amin insyaallah mudah-mudahan atuh ku kitu Pak Haji anu kemagi karunya kana ieu raga abdi nyuhunkeun mangga Pak Haji kang angkat wae insyaallah panginten abdi amanah ti Pak Haji ngan nyukeun di batos di panggapakeun kanggo ka abdi sadayana. Nah gitu mohon mangga atuh mangga Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Cai. Sikat. Ya ada budak kunaon ya. Biasa keluar ku sorangan. Lain ngapain budak ya? Nah. Yo hodam asli anu. Nah, boy, ini enggak ada budak ya. Keluar. Monem. Karunya ya kana jasadnya. Cari molak. Pulang aja tusuk pelot ya. Bantuan. Allah. Atau nyukeun cai. Allah. Dituluykeun. Nyukeun cai teh. Capek. Istighfar. Cai, teh. Bukan cai.
banget. Tenang. Tenang. Berat ya. Dah, bos. Alhamdulillah. Oke panginten pamirsa kamu katawis panginten ku urang sadaya alhamdulillah bener teh mulabat teh saha Pak Ustad Kawasan alhamdulillah anu tadi sosok Mbak Sukma anu kawan kasar namanya kaitan anu kagungan dia Bambang Haji kasar. Jadi alhamdulillah saudara urang aya di pamerintahan kenang-kenangan itu anu aya di sia saya anu biasa kurang diangkat bisa pengen narik tengok sok atuh pengen hatur nuhun nya mudah-mudahan ieu jadi ngaeukeun tiasa natepkeun kana Allah ka pamerintahan aya kana-kana insyaallah urang digapankeun kanggo narik mah biasa urang langsung ka sirah cai mudah-mudahan biaya ngadangu penginten masa biasa kanggo narik mudah-mudahan urang sasarangan lah amin. oke panginten pamirsa tangtosna masih dina acara angin peting anu sakumaha panginten meme tosa uninga salah saiji disebutna teh mediator anu katawis ku Pak Ustad panginten lebetna teh Eyang Sukma sareng anu saterusna namanya alhamdulillah Bapak Haji Prakosa. Panginten urang ngalih wae ka palihanana tuh kita panginten. Perasaan penginten aya kenang-kenangan Mohon, teh anu mudah-mudahan atunya sanak dina amin waktu. amin. Ayo mangga. Dina ieu waktu urang mudah-mudahan biasa katari ieu mustika anu namanya janji di Bapak Haji ya. Semua kan aya di open hulu muatan atau sirah sayuna singoplong. Jadi mungkin di book option ini lah. Kang waktu saena Kumaha Ustad Kang waktu saena Panginten ieu kang panarikan bahan anu namanya di pintu tadi ieu na sampun harosungkun janten biasa ngaputuskeun kana-kana terus kitu janten biasa kamu wujudkeun malah nanti malah nyedot gitu kan dan masih kene kalau namanya tadi suan kan
diingatkan kita itu biasa putuskan ya dina waktu saya tapi insyaallah mudah-mudahan dia aya mediator kanggo nak kena ini biasa mudah-mudahan Manawi Pak Ustad badai nyobi mudah-mudahan antara kuaa kalau sepuh Austin di mana pemirsa pengidan atang tata simpuring ayeuna nuju aya di Sirah Cai lasan tangkosna meme kumaha diraoskeun ku Pak Ustad maning panten kacang katali karena baris di kamen ku sesepuh Pak Ustad tapi kabeh deh mudah-mudahan biasa dipimpin sama Allah na dan ya amuskeun ku pangkeun itu akan nanya di kepentin ganti itu paling di sedih iya nah akhirnya namanya tadi ditarik di kepentin gitu kita tapi sumber nah itu sumber nah badai kalau dia tuh ya sumbernya ya kena posisi jalanan jalannya sumber iya iya anak pisan itu ya karena iya itu berarti karena sumbernya iya begitu sumbernya. oke panginten pamirsa dan api bos youtuber saktosna panginten urang ngalih wae panginten nya nah luhur deui alhamdulillah ya tangkosna di Sirah Cai itu na panginten anu sakumaha tadi dibikeun ke pagi main panginten sawaraan mereka di ujungnya lebihnya kanggo ngajangko kapal itu na memang sawarna jero tanapi sudah teh emal gitu nya itu orang ngalih Pak Ustad orang ngalih deui kaluhur alhamdulillah panginten pamirsa tanapi bos youtuber kuring parantos aya di titik lokasi anu tadi Pak Ustad mengenai benda pusaka anu nembe kesempet ka pimilik ya anu diaroskeun ku Pak Ustad sakumaha anu namanya diraos gitu perbaikan benda pusaka jatuh itu mengrupi batu rupina biru ya kita nagih nuhun jantan teka jakau namanya diusahakan kanggo ditarik si nangis tadi jagina tuh di
nah bulu watan atau dina sirah cai pasan mana teka jakot teu tiasa katarik tapi insyaallah painten tadi aya dina mereka tinggal kumaha ngarempodna eta deui tah itu gambaran nanging namanya alhamdulillah dibuktoskeun deui katinggal dibuktoskeun deui faktos urang dina sirah caina seperti itu cuman masih kena teu tiasa ditarik di kampung keur painten kedah di canak teh nanging kumargi lokasi sareng nyata tempatna sesah mal kita tiasa nyerahkan diri orang nyalira nanging mas terus kabutuhkeun bahwa pusaka kampung Nyomplong ieu atau pici Nyomplong ieu anu sakitu heng kumargi posisina aya di cai sanes di darat kitu tapi hatur nuhun diraoskeun atanapi nu kauningnya ku Pak Ustad eta panginten nu diraoskeun ku AA kasara age kantos dieu nya untuk penarikan kumaha nu karaosna namanya teh di ieu teh mun dina kan teksi kadang nyedot kadang hampa gitu mung arah kana sumber ujung bisanya arahna kana sumber kan dina hampa arah kana sumber kunaon panginten tadi teraskeun karena untuk menjangkau tina daratan ke posisi titik anu lebih karawas pangintennya tebihnya bahkan saurna jero oge anu tadi teh mohon sapotos era ieu ge anu tos kaosna dina namina embal gitu kan ieu dugi ka katos dicobi ku dua leunyeur ge dugi ka teu dugi keneh malah painten tiasa dibuktoskeun kaung kapal ditu ge dina sawahna ge aya dugi ka kantos aya kajantanan muning kilep lebet dugi ka lebet terus ngojay terus lebet dugi ka lebet teu ka puluk deui mohon lagi jantan kau ngaji keselamatan mah alhamdulillah tapi terus dipasang kesempatan kang narik alhamdulillah benda anu karaos pisipkeun kapegang cuma teu tiasa dibuktoskeun dohiriah ka pamirsa sadayana hapunten anu kasuhun. Oke panginten Pak Ustad hikmah naon anu diambil ku Pak Ustad dina tangkosna dina saat ayeuna kurang tapi alhamdulillah mun panginten kasuhunan ngomong kiai panginten nya alternatif Pak Haji teh di sebabna ras dari hampir kait dengan pusaka dina jangan bahasa diberikan kau pamiarsa alternatif buat itu berkata alhamdulillah dina waktos ieu simkuring amanat ka diri pribadi simkuring khususna umumna kasadayana hikmah anu kurang kapetik dina ieu waktos dina acara angin peuting karasan jangkauan hal gaib sapotosan dulu ningakeun ieu teh gegenengan jeung urang salawasna nanging ulah dugi ka ngagoyahkeun iman urang ku ayana ieu acara panginten hima anu kapetik ayana ku urang sadayana teh mudah-mudahan naon anu nebedu dingakeun kumaha pepeujeuh ayana sepuh di dieu secara gaibna nyuhunkeun tempat ieu dibersihan tempat ieu dipusti-pusti ngan omat ulah di Gusti taku kituna panginten mangga hak urang kanggo ngamumulena cai teh maltukeun sumber kahirupan kang urang sadayana sae lamun ku urang dipusti-pusti jeung dimumule tah ayeuna urang selaku manusia ulah dugi ka ngaruksak alam komo ena ninggal ena sapatos kieu ya aduh anu sumber cai anu sakitu abadi eta disebatna teh teu pernah saan mael kusaha di kurang dijaga iwati kurang-urang taku kituna panginten oge hikmah tadi anu name ditarik dina pusakana pusaka anu langkung anu kurang kada ditarik aya dina diri urang tah wabi polbi ieu pusaka urang anu kudu kurang enak di dama-dama dijaga di dama-dama tah panginten eta anu tiasa kapetik tina hasilna urang ieu angin peuting oge panginten pangasa bilih bade namihan kanggo naon anu kedah urang aya tina hasilna ieu acara teh sadaya kauning pangintennya bahwa urang teh paling pagiling gisik sareng makhluk anu sanes yaitu nu geus dari sok disarabat makhluk gaib para lelembut gitu sateka pola panginten urang ge ya sama-sama lah mencari keselamatan di masing-masing alam gitu panginten da sok sanaos pagiling gisik tapi kan orang secara ragawi mah teu tiasa merasakan kecuali orang mempelajari na panginten gitu. Tahu gitu na panginten ari sok bilih aya di antawis urang pami bade kaluar wengi-wengi teh sok ngaraos keung nya eta sesuatu ada suatu reaksi panginten gitu bahwa ada kehidupan lain selain di alam kasar di alam ragawi ya ada di alam ruh panginten
jadi panginten tekedah urang pami bade midamel kasayan bade ibadah anu tegaduh saya di lebat bumi istilahna kedah keluar yang tekedah sieun kuno makhluk eta dan emang ada tapi kan beda alam gitu ibarat urang ninggal pami biasa ninggal mati ibarat urang ninggal laukna lebat akuarium pangeran gitu tiasa secara kontak langsung gitu kan kita pengen ti Pak Ustad menawi tia dunia wajangan anu bahas di atau napi anu dipetik dina acara angin petung ge ibaratna pangeran yang ngaturkeun mun ku ayana kitu ayat tim angin peting ieu Akhirnya kan biasa silaturahmi, anu biasa non introspeksi lah. Bahkan kehidupan teh namanya ku kalau kita dimanengkeun enten bisa gadengin manusia teh aya makhluk gaib gitu. laras. Cuman tadi disimpulkan ku oge dari ibarat orang sedang laukna akuarium tidak saling mengganggu lah gitu, tapi saling mengamumulai, saling kasih sayang bener eta gitu mungkin. Anu utamina penginten orang teh dina syariatna da ieu teh memang kedah dibersihan seluruh mulai kayaknya kan udah lokasi gitu nya atas gitu. Memang dari kapungkurna malih kapungkurna menuju aya sepunya kayak kalenang gitu. Ke besi kuning nama kayak ku anjeunna. Oh, kapungkur. Kapungkur mohon. Waktu tahun sabaraha? Tahun sabaraha nya meh waktu itu tahun karena mungkin karena tahun 75-an lebih lah sih. Nah, panginten pamirsa. Alhamdulillah panginten wajangan alternatif nuduhikeun ku Pak Ustad. Sareng panginten tos kauningan kurang sadayana tangtosna panginten dina acara angin peuting ieu mudah-mudahan sing janten aya mangfaatna aya anu baris dipetik panginten diambil anu saena dibuang anu abona amin. Mudah-mudahan oge sing janten panghibur kana kalbu pangbeberah kana manah tata panginten da teu kawas waktu teh sebab salah sama betahnya gitu nanging panginten maksudna teu kapan panginten sim kuring kakaucil Asim kuring Ustaz Aji Abdul Basir sareng Ribados Ananda panginten sakitu nu kapihatur akhir kata billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.